Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kaopat dalil ijmali sifat kidam. Dalil akli kana kidamna pangeran, mun pangeran teu kidam pasti anyaran. Mun Allah anyar pastina ngabutuhkeun, kanu nganyarkeun pasti Allah butuheun. Nu nganyarkeun ka Allah butuheun deui, kanu nganyarkeun terus tali tumali. Jadi rante nu muih taya tungtungna, tah nu kitu eta tasalsul ngaranna. Mun disawang pangeran anu pandeuri, nyieun pangeran anu ti heula tadi. Tah nu kitu eta daor ngaranna, tasalsul jeung daor eta mustahilna. Anu teu kidam oge muhal ayana, sabab matak daor jeung tasasulna. Mun mustahil Allah teu kidamna, wajib kidam da teu aya panyelangna. Dalil nakli dawuhan Allah Ta'ala, wal awwalu wal akhiru ti heula. Hartina Allah awal taya kawitna, Allah